sabalik tina pirang-pirang anu diparentahkeun dina bentuk kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Menawi urang sadayana anu sami hadir sing reukeus sing makin sumanget syukuranna ka Allah Subhanahu wa taala, yu dipalar urang sadayana jatuh ti Allah janjina ka urang sadayana ditambih-tambih nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangga sadayana reukeus sampai sadayana dipinuhan ku rasa bunga sadayana, dipinuhan ku rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah aya norek angkat ka pangajianana bunga tadi aya laras. Alhamdulillah aya nu susurakan rek ngaji saking bunga aya teh rame di ditu teh ngampeur tetangga aya saking bunga benana. Ieu Allah ibu-ibu perlu reukeus menimpa hati luar biasa urang dipilih ku Allah dan tersambarangan dipilih ku Allah dan kesadayana dipaparinan kakuatan pikeun ngalengkahkeun dua sampean diamanatkeun ku Allah hakikatna pikeun ngalengkah ka tempat ngaji leres loba sote nu mampu ngalengkah dua suku ka tempat nganyuk dari ka tempat ngaji mah arang laki nu mampu sapasir angin teh wa sabaraha puluh persena nu mampu leres. Da ieu teh hiji kabanggaan ke urang, hiji kareueus ke urang. Menawi urang anu Gusti tetepkeun ieu pada pelan abdi nu tos dimampukeun ku salira dampal Gusti tepi ka abdi wangsul ti ieu alam pawenangan. Kitu urang teh ngadoakeun. Margi geuningan wargi-wargi abdi teu sakedik anu sukuna jebrak awakna jeblok buhukna jabrik tapi teu kuateun eta sukuna keur ngalengkahkeun ka tempat ngaji mah. Leres teu seueur nu teu mampu. Soratna sakitu neng terewelanna sakitu cerewetna tapi teu mampuheun angkat ka pangajian mah. Tapi abdi leutik-leutik oge dimampukeun ku Gusti Allah. Aya leutik di dieu. Moal eleh pun gede moal leres teu. Di hebatna ieu teh nikmat anugerah ti Gusti Allah luar biasa. Ade. Numawi langkung dipayun urang ngaduka mugi sadayana sing tetep netepan dina puncakna keimanan, sing aya dina pucukna, sing aya dina kermen pertama, sing aya dina garda terdepan dina mibanda keimanan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sangkan ulang mulang jeung ayeuna tinemu jeung kabagjaan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ulah langsung bae meluncur. Sing emot pucukna keimanan teh di antarana hiji nyaeta sabar ngalaksanakeun pirang-pirang nu dipardukeun ku Gusti Allah. Sekali di hiji sabar ngalaksanakeun kana pirang-pirang anu dipardukeun ku Gusti maha betapa hebatna bapak-bapak miwa ibu-ibu di dieu di maghrib we kiwari can ngejat sila. Itu teh mun teu make kasabaran berenang kabur. Leres. Sabab notabene sabar saha paling ulama pait alamanan batra wali, betul? Pait teu sabar teh. Contoh ketika ibu dipaparinan musibah sakali mangsa salaki begerti musibah sanes. Ibu sabar pait teu. Paitna ge leuwih ti batra. Mending dipangpagerkeun mending batra balik. Berarti betul sabar teh lebih pait tibatan batra balik. Garas perbedanya. Berarti kata ulama teh kasaudan ulama teh untuk pedih sareng haranggapan urang. Sebaik apapun ubar, sebaik apapun landong, ibu sanggup
ngakeun eta ubar anu pahit sanggup. Namun sababna tepati sanggup nandangan penyakit anu lebih pahit daripada ubar. Beres. Namun sobar teh pahit palakmanan patrawali. Tah ieu jalma-jalma anu sobar ngalaksanakeun kana kaparduan ti Gusti Allah teh. Nah, maka itulah yang paling tinggi imanna di atas rata-rata keimanan eta teh. Margi nu namina sabar sesah ngan panginten makom anu benten. Anu sabar makomna tinggi ngalaksanakeun kaparduan ka Gusti Allah teh karasana teh amis. Jeung semangat giroh teh tinggi luar biasa. Seperti ibu rek di bagianan BLT rek diharapkan surga. Kabayang teu ente? Kabayang? Kaemut teu? Ibu ketika rek dibagi ku KRW BLT 600.000 bunga teu? Yakin? Bunga mana dibagi BLT 600.000 jeung diharapkan salat fardu duhur? Bunga mana? Jawab sing jangan ada dusta di antara kita. Sejujur itulah ku jalan kerenanya kecil kurang mungkin benar ada air tutupannya atau enggak bunga BLT gitu. Itulah makom kurang ada makom kurang mah gitu talamun karena fardu teh mun makom kakasih Allah mah dulu disebut sobar karena ngalaksanakeun kafarduan Gusti Allah teh kumaha bungana urang seperti urang rek di bagianan BLT. Ban urang kira-kira jauh keneh teu kana kitu. Lain jauh teuing anggang pisan kawas ngajul bentang ku berarti baheula ge can pernah ku gantar can. Ngaroe ngajul bentang ku siwung kawas manuk ngendek pasir dibalik togecan pernah yang ngendek bus. Ai gawe selalu berangan-angan, ai gawe selalu bercita-cita yang sangat panjang. Gawe ngumbar lamunan, leres teu? Sok ngalamun, sok merpek. Pegawai orang kasir angin jeung urang suka gitu. Kayaknya lamun urang boga duit urang anu beres teu. Lamun urang boga duit mah da urang we. Gitu teu. Ieu bapak-bapak di dagang terserah teh mah urang loba duit karunya ieu rananya loba tulungannya. Ngalamun silakan bayar henteu. Baik bayar teu lamun setinggi langit ge. Mayar dengan sing emut bahwa ngalamun itu dipahing, dicacat pisan teu kenging. Kecuali dina tilu hal teh ya, dina tilu hal teh jata jawab 5 adin wa maromatin 5 asin. Waladatin fi ghairi haramin. Baik eta. Ngartos teh ibu-ibu teh mun mata teh ngartos teh. Temu-temutan atuh teh ibu. Tetep tuluy sare naon panon ibu. Nah, tedek teuing teu ari moal manggelakeun nya. Silakan tidur. Sampai nyenyak. Mangga tilujeng. Didoakeun bahan kusadayana sing tibra. Sing tong bugah deui gitu ya. Doakeun sadaya. Ya. Mau anu paling lucu urang Sunda mah make jeung aya istilah ngarep-ngarep kalangkang. Tiba heula ayo werek maju kumaha hirup ngarep-ngarep kalangkang heula. Malah aya nu leuwih pinuntut tidinya halamunana teh sugane barudak aya jurig tumbak. So. Geus loba ke bahasa ti baheula can. Pahajinya anggarna sugane aya jurig tumbak atuh ganti kereta api gitu zaman aya namanya sugane aya jurig tumbak kereta api barudak ka dieu teh. Itu nya sugane aya jurig tumbak Lion Air ka dieu teh. Itu seueur puncak na keimanan, pucuk na keimanan nu dilaksanakeun ku ibu-ibu jeung bapak-bapak di dieu makomna ngan beda mun makom anu puncak na keimanan makom tinggi mah bunga alabatan naon-naon rek nghareupan ka parduan teh tapi keur pantar urang mah lain bunga tapi maksakeun. Sobar itu
sobar keur makom urang mah maksa keur bae pait-pait oge sabab eta teh ubar mudah-mudahan sadayana sing sehat zahir jeung batin sabab ibu bapak sadayana geus ngamam handong anu pait karasana da cangkeul cicing di majlis ilmu teh kamu aja nanamkeun hati mah mor bae dong. Ini pengajian saya sebelum ininya Mas Ustaz ngeblak-blak mikir yuk kalingkul ngor itu ayo kulem mah dina pajuaran waktosna dinya teh kan kulem mau di pengajian aya nu beureum eta molor sabab nu ngadengikeun ngaji terus aya nu ngadengikeun ngaji kapan lomba Mbe, ay kambe temu dulu udah mah abdi menuju 30 ayam gitu tuh molor udah mah laras tuh punten sanesnya kalau mah kayak ibu juga bapak-bapak ya mah perumpamaan wajah jadinya nah jadi dilosokkeun gitu nah cinta jadi sobarna urang dina ngalaksanakeun kaperbuatan nyaeta kumaksa dan termaksakeun mah rek iraha deui. Balas teu. Nah. Namun margina sadaya terpaksakeun sieun. Sieun ku saha? Sieun ku Allah. Nah, bet sieun ku Allah ancamanana baru kartina akhlak urang itu pahitnya. Nah, di dua. Nu kadua jalma nu netepan dina pucukna pangulurna derajat iman teh nyaeta jalma anu ridho kana qada ti Gusti Allah. Nu ridho kana papasten ti Gusti Allah.